Urang kawitan kucu ku bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buah ati cisagara mangun rasa asik kasih kujuntin mustari ningang mangsa poe bagja waluya iwari wa sejak tandang nyandang budaya kumang rupi upacara adat Sunda. Hei nayaga, hei tukang suling, hei tukang kenang, urang siapkeun ieu mapag sang ratu saminggu sang raja sadinten. Sumangga upacara adat di kawitan. Aduh geningan ieu teh pun dulur. Bapak RW, Bapak Yoyo. Duh, aturan wilujeng tepang, wilujeng suping, wilujeng linggih ujung. Atur nuhun wilujeng suping, wilujeng tepang. Bagja wilujeng suping wilujeng tepang bagja tepang Gusti geningan aya dulur-dulur itu dulur nu anggang pada datang dulur nu jauh pada cukup haturan wilujeng suping wilujeng ngirim doa nangage panganten mugia kasayan dibales ku Allah Subhanahu wa taala ku ganjaran anu berlipat ganda. Goyang goyang geol geol eta goyang goyang geol geol eta goyang goyang geol geol goyang geol goyang geol genah ujung genah panganten walengeser arek midang bagja temen anaking walengeser arek nia mapatamu anu datang walengeser bagja pisan bagja bunga anaking diringku rupi gending di antayan mojang diringku rupi gending di antayan mojang lengser bagja pisan bagja tayang papada anak lengser bunga pisan bunga daya papada anak. Kemana orang geruan orang tanyakan gitu gak apa-apa hajati cing manawi ninggal si amu mana sih ya ayo mau ngelepat dia teh iya adulah sono kabaten mah dicium sih ayo ingat guys kejeng bau naon ya tadi cium teh aduh Gusti nu agung ya Allah abah naon ieu bagja ieu panganten kuat ka naon bunga kitu ya urang pakaulan sok hey
hey serelelele goyang olololo abah ya yang nyawer asik goyang pak asawer papa hajat papa yoyo suka nyawer ya goyang 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 ya goyang bersama-sama Papa hajat nyawer hatur nuhun panganten Jayanti ngai jadi pasini alah Gusti nu agung bagja ieu papang ieu jeung dulur-dulur di dieu geuningan syukur we syukur ya ambu naon abah pakaulan teh urang teh aya dengan nu kieu ye abu aya nu kumaha abah hayang pakaulan naon kitu ngablakuk ieu teh ka panganten hitung-hitung naon hitung-hitung urang hiburan ka pangaresana Bapak Yoyo oh kitu cing kumaha nu kieu ningan bangpak tulak bantingkeun maju ta maju mundur lain maju ta maju mundur atuh mundur maju ta maju eta bener rek saheula teu apa heula contohan kumaha kuring ya sok tuangna nu bieu teh geuningan nu maju ta maju sok apa heula sok kadinya sok kumaha sing urang hitungan 1 2 3 tempok tuh maju tak maju mundur tak mundur jaipong geraheun deui apa hayang pelekukna eta buat kagenaheun kitu oh hayang maneh sok tukang ngenang siap kurang hitungannya 1 2 3 alah Gusti sok maju mundur jaipong alat terus ya terus nah ieu teh loba teuing terus apa loba terus ya terus loba teuing nyeri cangkeng leles Gusti nu agung nu matak oge sia teh ulah keleuwihan ieu ngaran-ngaran kaleuwihan teh ka dituna teh piharameun oh kitu nu matak ya ulah loba teuing sempal kapiguyon urang raja heula ku raja pemunah mudah-mudahan sing aya dina kasalametan dunya jeung akhiratna sok urang raja di bala mana ngarajahna di dieu we di dieu sok atuh diuk apa maneh heula sok diuk di mana ini mah jeung nyeri cangkeng di diuk aduh Gusti aing geus kolot sarua we aduh ampun lain di pangku sia teh diuk da hese atuh diukna ye kahalangan ku marmot sok urang raja Bismillahirrahmanirrahim Uun sampun kayang agung ka Gusti Nu Maha Widi Uun sampun kayang agung ka Gusti Nu Maha Widi Amitsun sejak parangalun sejana tawakuf sejaji marhamurana simpuring sejak bewara gatut tamada bewara hatur uninga tamada
pilih aya lelepatna amin rek nyukruk galur kapungkur budaya para leluhur nyungesi talari bihari talarina jatuh rami tata titi naon hari apa aja tata titi teh duduga kali peryoga duduga kali peryoga awur awur anak jimat awaki urang payungan ku payung tangtung payungan ku payung agung oh urang naon gitu papakeun ku satria kinasihan satria pilihan aya sanaya sar sinjang akiru si jatining bencana kerang dan hariudan kemudian sifat perwira pahlawan pembela bangsa keadilan jiwa mangsa buat ayah bantang pakebu berwira bagian kenal dasar berjuang di medan perang mayulan tersebut curang jatuh mundur satria teh menikah sep oh justru atuh da ieu mah produksi nen ieu teh aduh uju anaking hawatos deuleun urang payungan ku payung tangtung payungan ku payung agung ada urang menekung kanu maha luhung ana urang ditang tayungan kanu maha agung
turun ti kahyangan mapag sang ratu saminggu sang raja sabinten gelis tanpa tanding kapiwarti gelis daya pepadana turun di kahyangan sejak mapan sang ratu Gusti Matayuma aturan wilujeng supi Wakia hidup anaki kage diayakeun nyaeta ngalungkeun kembang-kembang kaheman kembang kadeudeung ieu tinu janten dua insan papasangan tandana urang nyanding kaheman kembang kalung rung arung rung Rum arum wangi pinilihan wangi nyambuang kembang kabagjan kaheman wilan parentah Allah patiha kembang galungkeun salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ngawitan muji pangeran nu maha ulas turheman salawat sinar masalam Muhammad utusan Allah
Aduh. Ramasita carita anu dicutat tina sajarah pawayangan ditulis ku para wali direka para pujangga diabadikeun ku para ulama sajarah cinta Ramasita anu tangtu jadi hiji lambang kasatiaan Ramasita telunduk kaibunan tegedang keanginan najan kahalangan jungkrang nolong kewan najan kahalang gunung anu ngajungkiring lautan anu ngabentang cinta Ramasita tetep ngahiji nastiti saati cinta Ramasita telunduk kaibunan cinta Ramasita tegedag keanginan lambang cinta jeung kamuliaan anak ibu jimat awaki puputaun hati kebangsot sadi pawenangan hidup reka rumah tangga sing jadi cinta juga cinta Rama jeung Sinta Satya abadi luhung ku elmi jembar kepanarti dina rumah tangga ceriakeun nya eta dina tarianku rampa suasana ceria suasana hega meriahkeun suasana anggo dua pengantin anu nuju bagja bagja lahir bagja batin yo 1 2 3 4 hey alah ulu
Ampun. Ampun Gusti. Goyang-goyang keol, goyang-goyang keol, goyang-goyang keol. Au au. Oh iya dah. Kadek jukir. Au. Alah, Where disawer. Atur nuhun. Urang foto heula sasarengan. Foto bareng ngarah aya naon kenang-kenangan. Margi aya obrol geuneun urang ke katurunan urang sadayana. Atura dulur-dulur urang papanaya. Sasarengan sareng simkuring deui aduh. Atur nuhun we. Oke Bapak Deni. Alhamdulillah itu tak sehat katawis. Tumali urang sadayana aya dina kawilujengan urang ngucapkeun syukur alhamdulillah ka Gusti Anu Maha Suci Mujas Medi Anu Maha Kawasa pangwilujengan oe kangge sadayana. Allah. Antos sila cu sagadapan cu. Kasep anaking jimat awaking puputon abah kemang soca abah di pawanangan cu. Ayeuna hidup dik ngambah sagara rumah tangga. Hidup rek mungkas alam lalagasan. Rek neleman alam rimpitan mugia hidup dipaparin kebahagiaan lahir tumakaning batin cu anaking jimat awaking ieu malain papatah lain pituah tapi bekal hidup eger ngambah sagara rumah tangga. Naha rumah tangga disebut sagara kucu ai di sagara teh nyaeta sok aya halangan hewagan, sok aya goncangan, sok aya dojaan. Di tengah lautan sok aya ombak, sok aya badai, sok aya angin puting berliur. Angin puting beliung itu abah yang angin puting berliur. Kamari ge aya Gusti nu agung tah didinya urang kudu tigin, kudu tegep, kudu siap nganon gitu nying harepanana. Mudah-mudahan cu jimat awaking hidup sing kuat nandanganana. Neda aku cukup lumuran neda
jembar punten abdi beja amitan semangka sing raos rampung dawuh tuntas pangandika sapunyere pegat simpai mugia paturai urang patepang deui. Ayo nini urang balik. Ayo atuh abah. Lain anak kolan we nu kitu. Ieu urang beresan heula. Aing mah jeung boga tugas beresan. Deui ampun urang kasisikeun heula nini. Sok atuh sok. Lain ieu ningan di dieu we heula. Apa bantuan? Saya ya pangmangkukeun. Sia lain eta mah lain kudu dipangku ieu urang sasalaman heula jeung pelersa Bapak Hajat, Bapak Yoyo, aduh Gusti Nu Agung. Ayo urang balik. Apa urang derek sasalaman heula ieu. Aduh, wajah ya. Halah, ieu artis kasidah kamari di titah eueuh. Tata Gusti Nu Agung. Neng Ayu. Nuhun. Kedua hulu jeung Bapak Hajat. Asik abi disawir, asik goyang. Hatur nuhun Ibu Besan, Bapak Besan, Bapak Hajat, Ibu Hajat. Alhamdulillah hatur nuhun jazakallahu khairan kasiran. Ayo urang balik. Gunung